pelantaran dileting dicocol dipecah-pecah gitu karena nogna jadi gugus. Oh, Jadi itu pargu. Tapi batur teh pernah anu meuli nya. Wah, ieu cara gambar teh antik ieu kan. Oh, itu gambar naon, Bang? Wah, itu teh gambar bebek. Asal Asal nama gambar bebek. Bebek keur naon? Ieu teh bebek teh asal nama di rancang teh keur bebek keur bertelur. Sambil melamun dan teh di malam hari menanti bulan nggak mau datang. Oh, nu panjang-panjang deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring ngeuris buana tanapi garis. Alhamdulillah bersyukur ka Allah ilahi Robbi dina deukeut ayeuna urang pertos tiasa tepang deui dina konten ngeunaan warta biasana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngeresakeun karahayuan ka urang sadayana. Dina deukeut ayeuna simkuring ngahaja dondon hiji patepatan anu aya di Lelewek wewengkon anu paling teuing-teuing jeung Kabupaten Cianjur nyaeta Desa Mandalawangi. Ade nyobian ngobrol sareng palaku ekonomi, palaku pangrajin atanapi anu motekar dina bidang katuangan atanapi kuliner nyaeta Nogasin. Alhamdulillah dengan ayeuna pen urang parantos aya Kang Boy atanapi Bah Boy Culamega eta nu kawentar di media sosial. Urang ngobrol sareng ajeuna kumaha seluk-belukna ngeunaan proses produksi atanapi ngadamel Nogasin teh. Bahan-bahanna eta kenging ti mana? Oh, iya. Ieu teh bahan teh pesen heula ya. Aya nu ti Peleret ke dieu teh Cianjur, aya di Ciranjang, Cimareme gitu. Terus dikitu ka dieu atawa wabli di sana ka ditu. Aya di Bandar, aya 1000 cenah, aya 500 cenah, aya 100 hiki da perlu gitu di canak we. Teh ari kedah nama noge teh disortir heula nya pake lampu tuh. Soalnya bisi aya anu penting calang atau anu retak gitu. Nah, disortir dina ieu we digiekeun kana lampu berat gitu tah. Dianapna lampu kan katingali ieu nah pilihan anu jadi ngalangkang gitu ya, ngalangkang anu hideung tah akhir atanapi dipasak tapi konsumsina kanggo anu ngaruruseut gitu. Oh, ngaupan. Nah, didamel aya khusus nu ngadamel ngogosokan ieu. Seueurna opatan istri itu dikumah digosok. Nah, pas digosok dikubur ku kulbu nganggo uyah gitu.
Oh, cayan uyah teh umur tah dikeumkeun terus disusun sana rapi gitu. Pokok minta rapi kan jadi alam tanah teh aya getaran-getaran gitu tah. Oh. Teh getaran-getaran teh kita ngabeyeyet kena nogna teh sieun pareureupeuh. Jadi kedahna lagu lagi rada kanol mengesan lah gitu. Jadi sebagai namanya peredam getaran lah. Hari 10 dintennya nah namanya dicanak dah setiap ngubur aya tangga pakai tangga namun tos 10 hari nah namanya diangkat aya deh batur mah lami nate sekitar karena 2 minggunya eta mah rasa nate asin anu kokoneng nate berminyak nah lamun anu kitu anu terus berminyak itu sebetulnya gitu saur keterangan eta teh si proteinnya teh rusak karena kapangaruhan ku uyah anu masuk seueur teuing uyahna terapi lami teuing ngeumna jadi kapeuyeum ongkok gitu ka uyahan lami gitu ta jadi we berminyak masir teh sebetulnya teh nya masir. Nah, tapi sebetulnya eta teh karena kesehatan mah kurang bagus. Kulantaran aya akibat efek sampingna teh memacu kolesterol. Terus elastisitas kulit berkurang gitu, terus karena tulang aya pengaruhna oge jadi bisa mengakibatkan ropos pengeroposan tulang. Nah, anu bagus mah si kita kan 10 hari. Nah, ada 10 hari. Jadi si endog teh ngan seukur gurih. Gurih tah. Eta mah sisirna di daerah Cipatat, daerah Cianjur, daerah Padalarang, daerah Mamla teh bade ku supir angkutan batu itu. Nah, namun di Aramama teh ditamul seleksi kopi gitu. Ya. Jadi mantap gitu ya. Ya jadi batur ngopi lain batur ke sana dengan sangu sana. Tadi teh kulabunya. Nah gosok nama ku Komplas. Ku serabut pencuci piring ya, logam teh ya. Oh, gitu. Eta jadi maksudnya teh kanggo eta mah kanggo ngabersihan unggul. Iya. Sanes kanggo pori-pori membuka pori-pori ongko membuka pori-pori ongko gitu. Tapi lamun lami teuing eta teh jadi sok dina lamun dikodok gitu sepik purpose. Nah eta teh lami teuing ngagosok jadi ipis gitu. Pori-porina terbuka terlalu besar lah. Nah, eta hari sapu-sapu di internet teh memang tos langsung siap konsumsi gitu. Iya, katina ludangan gitu. Ya di ludang teh. Ludang teh tadi angkat, nah dikumah deui, nah terus disortir deui, bisi aya nu retak, rambut, bisi aya pupus kumaha. Nah, tadi disortir deui, dipisahkeun, sortiran kedua gitu. Nah, terus mulus. Nah, namanya digodog, diasakeun. Iya. Nah, terus digodog dituluskeun sampai ke garing namanya dicap. Nah, cap itu banyak kieu. Nah, cap entong teh. Cap entong. Tapi pemeriksaan gitu. Jadi aya nyebutkeun bahannya bawa ya. Cuma kayak naga. Umuran dia. Gitu naon bebek kawin jeung naga atau kumaha teuing. Ari eta pemasaran teh ka mana wae tah kumaha? Napi anu nyandak atau napi baboy anu nyangkeun? Iya. Nah, anu pemasaran mah aya anu mode anu retak anu parareupeus gitu. Aya ti tukang masarkeun ibu-ibu sareng duaan da ibu-ibu sareng bapak-bapak gitu. Tah itu mah anu retak mah di cara hargana teh benten mirah dan termasuk teh pirang sortiran teh BS gitu. Nah, hari anu mulus. Nah, pemasaran teh awetana ke daerah
Ciburuy terus Cikale. Jadi itu mah baboy anu Iya, tadi nyimpan di warung iya, atau pingica langsung diiderkeun teh masukin ke warungnya. Sistemnya teh konsinyasi. Misalnya teh jadi nyimpen heula barang ke CF karena dibayar gitu. Ke kulona ke daerah Ciranjang. Ke Kalerna ke daerah Jati nya. Ke kidul nama ke daerah Cirawa Nyelindung. nyali. Abdi mah namanya 2 tahun setengah lah. Ciklos nama setelah ieu we aya corona gitu. Aya corona, peristiwa corona kan asal nama icalan teh di kantin ya di sekolahan. Kurantaran ditutup dugi ka ayeuna ge teh kayak izin teh. Kanggo icalan di sekolah. Nah, kan kumaha ieu carana supaya Ekonomi ya, ekonomi jalan gitu, kegiatan aya lah. Dapur kudu karang ngebul wae ya. Anu utama nama bisa ulin lah. Nah, tukang ulin teh. Iya. Jangan no gitu kan ulin heula, fotoan gitu kan. Menang no balik tah gitu. Geus asakna dijual tah. Dijual teh henteu diutamakeun ngirim no ka warung-warung. Panggih jeung gawir foto, panggih jeung barudak arulin foto gitu. Dia mah jadi usaha bari ulin. Usaha bari ulin bari usaha. Iya. Cara gitulah, anu utama nama ulin lah gitu. Tapi ari ku ayeuna mah jadi pakasaban inti berarti nya namanya. Iya, kulantaran kan ari hirup mah teu pantesnya lamun cukup ulin unggul. Ulin unggul. Nah, jadi we kudu aya serius gitu tah. Usaha mah poe yang kudu serius tuh, lawan wae gitu kan. Cek kalau teh, lah urang mah serius we dagang mah ari ulina oge, ulina kumaha? Nah, ulin juga serius we. Harus seru keneh gitu. Itu diutamakeun anu mana ya. Yang utamakeun mah anu ekonomi atau nah jadi we no kieu teh jadi tihang perekonomian keluarga lah gitu. Jadi yang utama anu diutamakeun kasar utama gitu nya. Iya. Karena nanti kudu bisa di daguan saeng sreng da kumpul gitu. Iya bener gitu. Tapi ya usaha ya emang gaduh kantos di payun pernah ngimpleng atanapi aya dong wartosan atanapi ngiring heula ka nu sanes mah. Mimitina mah aya nu ngangon meri nya di sawah di tukangan bumi nya. Tah ieu teh jingjing erek nog ya. Ka istri teh tuh aya nog tuh sabaraha hiji Pak? Aya ye 50 siki cenah. Share we. Terus dicawe atahna kulantaran enjingna aya deui tah ieu erek deui no cenah iki namahan daripada kitu mah kurang gosokan we jeung jeung log asin tah digosok we jeung log asin asalna mah ngan saukur sekali iyang teh paling banyak 60 siki gitu ya. Nah di sekitar iya we di sekitar lemur 60 siki kita. Terus namahan dugikeun ka ayeuna kebutuhan nog teh seminggu sekitar kana bawahna 2.000 tinggina 3.000 Nah eta belajar ngadama nog asin oge sebetulna mah ngan seukur diraraba da aya nu ngapijaan. Jadi sanes diajar heula gitu ieu otodidak we. Terus diulik, dipelajari gitu. Pamirsa eta painten paguneman simkuring sareng Mbah Boy ngeunaan icikibungna dina nog asin. Tapi enten anu tiasa didugikeun dina daget ayeuna insyaallah kapayuna urang ngobrol, urang paguneman, urang milari deui warta-warta anu tiasa didugikeun ka sadayana.
Mudah-mudahan kapayuna orang tiasa tepang deui dina danget anu langkung sampurna. Ulah hilap like, subscribe, atau nanti share oge babagi bagikeun sangkan anu ku aranjeun uninga teh nu lain oge aruninga eta painten. Hatur nuhun kana sagilu paparatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Thank you.